Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Nanya sedoi jang jedei, nanya sedoi ngajait dei. Oh ya, tapi asa bosennya lagu etang mah ganti lagu nya. Lagu iya weh. Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain, serai masa biru kau sudah menjadi kelamu. Nah itu jeung eureun sagala Imas. Oh nu nyawa Barna. Dek naon ya Bu Erna ka dieu teh? Iya Ibu Erna teh ada kemere ondangan. Alah, saya teh anu hajat Bu Erna. Eta Mang Dadang. Mang Dadang nu mana eta Bu Erna? Anu sopir lain. Lain atuh Imas mana teh? Mang Dadang eta mah geus maot ieu. Tapi Imas mana apal teu? Harar, naon eta jeung ngomongkeun anu maot? Pamali yeuh. Alas ya heueuh nya astagfirullahalazim. Mang Dadang hampura ieu Mang Dadang hampuranya ieu Mang Dadang ieu hampura. Hilap Bu Erna teh hilap. Dibalik pisan ya Bu Erna. Jadi eta Dadang nu mana anu hajat teh Dadang saha? Eta Mang Dadang poho di Mang Dadang Gonjales nu eta. Oh, nu eta. Apal teu maneh? Henteu. Maknya teu apal ari maneh? Lagi jeung maknya Ibu Erna kenal genteu ya kumaha apal ku macarna apal kenal genteu. Hah? Nah, di onang teh teu apal teu kenal ieu. Atau bawa-bawa imalen ondangan maneh kitu? Lanjang maneh? Ya meureun, on Bu Erna mau ondangan lagi. Can dibikin ka Mas. Cing atuh kelo orang baca heula. Nah gini. Imas Saryama? Mana Imas Saryama lain? Lain atuh imalen Imas Saryama, Imah jelita. Imas Saryama mah nu eta geuning nu sok na TikTok, nu eta nu sok nu lain. Oh, berarti imah lain jang mana Imas? Salah imah. Yang satunya Bu Erna ngaturkeun heula undangan ieu Imas Saryama. Ayo yuk. Har. Nah jeung ini sagala eta Bu Erna. Ari Imas ieu teh diondang teh jadina ieu teh. Henteu Imas, salah. Terbalik bisanya Ibu Erna. Tapi dengan kata, alas oke Imas jadi ondang soal apa dia Mas mah? Teu baju alus bagaimana? Baju kaos kieu, baju setelan Juma. Kamananya ya teh Ibu Haji kudu nginjem baju. Har. Ker. Kenaon? Har, aya mana Imas? Ka saha ieu kur-kuran teh? Ka Ibu Haji. Ya aduh, ari geus ka saha? Sok kurang ajar aya tante mana teh Imas. Emang Ibu Haji teh hayam ya diengkur-engkur. Lainnya? Nyalain atuh. Lain. Terus naon atuh Bu Haji? Ibu Haji mahnya orang kayak terpandang dan juga terhormat alah si Mas Murag. Tapi Imas, Ibu Haji rek ngomong ieu ka maneh saeutik. Benih, saeutik Ibu Haji sok cing loba atuh. Da ka Imas gimana didenge? Teu menang kitu mah teh Imas. Lamun Ibu Haji ngomong teh kudu didengekeun ieu. Pamali tadi denge teh. Alah. Mending sok atuh ngomong naon Imas keur sibuk ya. Sok buru. Jadi kieu nya Imas, apanan si Dadang Gonjales teh eudeuh hajat. Nah, Ibu Haji teh diminta dengan hormatnya Ibu Haji teh jadi bridesmaid alias pager ayu gitu. Maknya pager ayu teh kawas kieu. Ieu mah pager layu meureun. Tong waka komen atuh mana teh Imas, apanan Ibu Haji can anggeus ieu ngomongna. Cik dengekeun heula ya. Nyanggeus atuh sok ieu mah didengekeun. Sok lanjut. Langsung atuh lah nya Ibu Haji kana intina ieu teh Imas. Ibu Haji nginjem baju alus ka maneh. Har. Nah Haji nginjem baju alus ka Imas ya teh. Pan Imas. Bapak Ibu Haji teh boganya baju alusnya. Har. Make jeung teu boga ari maneh Imas. Nya boga atuh Ibu Haji mah ieu, tapi can galaring baseuh keneh kan geus diseuceuh tadi. Maknya, ieu can garing mun cek sebenarnya maaf. Maknya can garing sakit panas kieu Ibu Haji mah teh garing. Kapanggih ieu mah ngomongna teh. Sok sembarangan maneh Imas. Nya boga atuh Ibu Haji mah nya henteu ieu. Jadi maneh ada pinjamkeun moal ka Ibu Haji teh. Moal? Har, meni pelit ari maneh pirang nginjamkeun ge meni pelit, ya.
Lain pelit emas teh Bu Haji. Tapi pan emas mah teu boga baju alus ieu, boga baju kiongkol, setelan jumba tuh. Setelan nyazu. Maknya henteu boga mana teh emas. Boga meureun hiji-hiji wae mah. Henteu Bu Haji, lain teu boga. Tapi teh nginjamkeun. Kumaha atuhnya Ibu Haji bingung ya? Ya geus atuh kieu Imas. Ibu Haji nginjem we eta baju customer maneh. Naon eta maksudna Bu Haji? Aduh, Bu Haji nginjem ieu baju customer Imas eta. Heeh eta, bae entong ieu teh. Ya entong atuh teu meunang tidak boleh. Da moal lila atuh Imas maneh teh paling oge sapoe ieu. Moal sapoe paling ge beberapa jam. Ya teu meunang atuh Bu Haji. Ada sapoe sajam samenet sadetik ya teu meunang kan emang baju batur dan baju Imas. Mana diinjem-injem ieu. Meni pelit mani mah Imas. Yey, meni kopet teu diinjeman baju ki kuat ka amung ieu. Ya ari Bu Haji lain pelit, tapi ieu pan baju batur nih, teu paham. Namun lagi baju maju ke siratna tuh, bajuna aralus panci itu mah. Oh heuh nya bener maneh, siratna mah pan bajuna maralodis, teu jiga baju maneh jiga bubututan kitu. Har, dasar kurang ajar ibu-ibu teh. Lamun lain jelema ku emang geus disepak da teh sanggulna. Assalamualaikum Ratna, ayah henteu ya. Waalaikumsalam. Ada apa ya si Sanggul kesini? Kamu ada apa ini teh kesini? Wow panas. Iya Ratna, Ibu Haji teh ada kirim baju ka maneh. Baju? Baju apa ini teh? Ya baju alus atuh maneh teh Ratna. Maknya Ibu Haji nginjem baju bautut ieu, tidak level. Iya baju yang alus teh baju buat apa ini teh? Acaranya buat apa? Ulang tahun kah? Party kah? Atau apa? Jang acara hajatan Ratna. Mana temeni loba tanya ya. Pan Ibu Haji teh edeg jadi ieu edeg jadi nongor teh pager ayu. Eta geuning anu nungguan es krim. Oh itu. Ya udah atuh bentar ya. Ratna cari dulu. Sok Ratna ke Ibu Haji ditungguan. Akhirnya ya Ibu Haji boga baju alus jang kanu hajat. Orang terpandang emasna loba jelema beunghar. Ada nih Bu Haji mini dress. Mau nggak? Har, Ratna. Ari maneh henteu sehat atau kumaha ieu teh? Maksudnya apa ini teh? Kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Ari maneh jeung nanawaran baju anak kawas kitu ieu, mending bentukan rupaan kitu eta teh. Loh, emang kenapa bagus loh ini tuh? Seksi. Alus-alus huntu maneh jung jat Ratna. Emangnya Ibu Haji make anu kitu ieu atuh meureun ke teh cangcutna ka mana-mana ieu. Teu balik pisan maneh. Ya enggak apa-apa atuh kelihatan sedikit mah. Kalau mau banyak gini. Nanti kamu pakai cangcutnya yang gurung biar makin wow lala baby. Embung Ratna, kajeun teh jadi Ibu Haji menginjem lagi. Emang bener Ratna salah Ibu Haji nginjem ka maneh teh. Pan baju maneh Mas, telan ublang kabeh. Kok kayak gitu sih? Ini kurang ajar pisan Ibu Haji teh. Kalau bukan orang tua, udah Ratna pakein ini dah. Terus dibuka cangcutnya. Dasar. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Tah, geuning anu ditutungkan teh datang. Naon sih Neng, ini teh kamu teh aku kadiem nih, JE anu penting wae. Nya aya atuh Jasmine, ieu mah penting pisan, lebih penting tinu lain. Kawas anu heuh teh maneh meni. Jadi ini teh ada apa? Aya naon? Tapi kala ieu teh anu kurang. Kamu tungguan di ditu, aning ka jeureun nya. Tungguan. Oke? Iya. Ini dik naon sih Neng teh? Ngeganggu waktu aku pisan deh. Iya weh, Bek. Tapi kialah, pan si Jasmine kemarin nyeri pipinanya disiku ku si Ica. Lamun make ieu nyerieun moalnya. Moal meureun, tanyakeun heula we Jasmine, Nang izin bertanya dong, hari kamu pipi embegena geus cager acan ci ya teh? Nya katinggalna kumaha? Kumaha? Nya ari katinggalina mah geus cager sih jiga nama. Eta hafal. Oh nya geus atuh ari geus cager mah, ya pake ieu tutup mata. Nah, ini teh yang nutup mata segala. Mau ada surprise ini teh buat aku. Alah, nih pake we heula kamu teh Jasmine, tong wakatunya tanya. Udah nih udah dipakai tuh.
Ya. Nah, kesi pake, ayana kamu tungguan di dia nya. Neng ini tela. Hari tuh, nah aku ditinggalkan di dia ini teh, Neng. Hei, tong dibuka Apa Neng tadi mere surprise, sok pake heula. Oh gitu, oke. I'm waiting here. Tah gitu. Pokoknya nama Jasmine eta tong dibuka lamun Neng teu ditah mukanya. Awas pokoknya mun dibuka ke surprise mau jadi. Oke. Ini bosan kieu Ica di Ima udah mantuan dagang ulah ku Kang Badru. Aya teh nya si Ica. Tah eta gini Ica. Neng, hai. Ari kamu geus cager ini teh Ica. Udah Neng cuman Ica masih batuk aja sedikit. Oh, nah batuk. Emang aya hubunganna? Nah, hubunganna itu di Smackdown aja yang batuk Ica. Anjing batuk segala. Oh maksudnya teh yang bekas di Smackdown si Jasmine. Udah itu mah udah cagur dah. Sama nenek Ica di Jampe. Oh, alhamdulillah atuh ari kitu mah. Ica, ka imah Neng hayu. Neng boga surprise nyawa jang Ica ieu teh. Surprise apa ini teh Neng? Ica jadi spesialis deh. Nyamal di beja-beja atuh Ica apaan surprise kamu teh. Ieu pake ieu. Ima Tah, ayeuna tuturkeun Neng Ca, tapi jangan mengeluarkan suara ya, Oman. Hayu. Neng kan mata Ica lagi ditutup atau kumaha ini teh. Oh, nya poho. Hayu tuh. Neng. Kemana itu? Mana sih si Neng teh meni lelaki ya? Ya kok surprise ka mana sih? Miki. Ini geus atuh Ica tuh bener-bener wae. Tong aneh. Oh, nyala Let's go. Nah, pan guys, pas guys, Neng kayak mahalanya. Nungwan. Ya. Wah, kok Neng? Nah, kamu ada di dia ini teh. Udah diberes surprise ku si Neng. Nah, kamu deh aku aduk deh beres surprise mah. Tong aku ngaku kamu teh Jasmine. Hey, aku di sini. Hey. Oh ya maaf. Nah udah Ica anu diberes surprise mah Jasmine. Buktinya Ica anu dibawa ka dieu ku si Neng sok. Ya menurut Allah, aku tuh tiba-tiba gitu ka dieu. Yang aku gini tidak si Neng lah ka dieu. Atau kala? Atau jangan-jangan Kamu surprise Ica? di meninggalin aja. Kamu nyaho gitu Ica mau datang ka dieu da meni naon ka dieu ge. Kieu surprise. Ya menurutmu, aku pun hayang gitu datang ka dieu. Embung lah, lamun kieu caranya mah, kalau kieu kayaknya mah nih. Sebenarnya sih Neng Iya Jasmine bener pisan meni pika sebelumnya. Tah, mulai ngobrol. Neng, oh ya gini, pembalikan tariku juga ke warung. Iya mah kela. Lain loba kela mana teh juga ini. Tadi talurin galon. Bro gerai ini. Ya. Nih kesal deh aku kasih Neng Tapi BTW, Farun kamu geus cager kok Neng? Udah cagur tapi kadang suka cilehan saeutik berkerak gitu. Oh. Hari PP kamu udah cagur belum ini teh Jasmine? Udah, cuman ya suka nyut-nyutan aja sih saeutik soalnya kan kasih kunyit tarik. Oh. Tapi Ica, kamu bebejan teh kamu Uyun kamu di Smackdown sama aku. Hanto. Ica mah bebeja kamu Uyun ini mah kaki hancu cunguk jadi warnanya ungu. BTW Ica aku minta maaf ya udah nge-Smackdown kamu. Iya Jasmine. Ica oge minta maafnya udah menyiku kamu, menyiku dengan keras. Iya sama aku juga dimaafin Ica. Terus aku mau jujur ini sama kamu. Jujur apa ini teh Jasmine? Kamu selingkuh aja Kang Badru. Di, meni naon sih geuleuh rujit. Lain imaran eta. Oh lain. Terus naon atuh? Jadi ternyata aku teh salah nuduh sama kamu. I'm sorry ya. Ternyata duit aku teh teu leungit tapi aku simpen di kulkas. I'm sorry dari Morris Strawberry ya Ica. Sorry. Oh berarti duit anu kapangiku Ica teh
Duit saha atau Jasmine ada lain duit kamunya? Duit tumbal meureun Ica, tumbal pesugihan. Jasmine, maunya duit tumbal. Tapi tadi naon kita mau duit tumbal kan ku Ica geus jalan ka hana. Jadi kan aman. Iya Ica, kamu mah jangan khawatir, kamu mau ditumbalkeun deh. Soalnya kan daging kamu pahit terus bau perengus deh. Jasmine ngomong meni sok mana wae ngomong teh. Sorry Ica, please. Meni bahagia kieu ningali persahabatan Neng bersatu kembali bertali padu menjadi satu. Au. Seneng, ayo mana dari tata tengah denge? Kabur. Nya, ada kemana mana ya? Falsu banget ya ketawa aku. Sorry, aku gak bisa ketawa. Menjadi kelau. Wah, bener. Kokot papa pepet, kopet. Wow. Yang terakhir aja ya. Gak ganggu waktu pisan deh. Cucung Mana kamera? Iya, mama.